Kiwari urang lajengkeun carios pedang wasiat atana pisi kancil ti Pakidulan, wilujeng ngabandungan dugikeun ka Rengsena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana be ayana. Mudah-mudahan salira sadayana atuh aya jenah sehat tur panjang yuswalonya. Amin ya robbal alamin. Kiwari Mang Dedi beri nyungsi bagian anu ka-41 dina lajenganana carita nu katunda. Dina carios si kancil ti Pakidulan. Sakumaha nu kantor di Paluruh dina bagian anu ka-40 pedaran Mang Dedi kepegat Tuanji dina mangsana medarkeun kaayaan si kalajenggi hiji tangtungan siluman harita desuani ngingkirihit diri nyemayang setra nepikeun ka dikingkirihit diri dicokot kehormatan ku eta kalajenggi cenah kitulunya ujaring di carita. Kumaha atuh lajenganana angkung paos nama mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Kaayaan di Gunung Jayanti khususna di Guhanha siluman kalajenggi teh atunya. Kalajenggi anu keur mejeuna suka bunga harita samemeh ngalampiaskeun hawa nafsuna nyimayang setra teh geus teu bisa walakaya kapaksa we kudu narima kana naon rupa anu geus tumiba ka dirina. Di dinya teu aya anu nulungan, di dinya teu aya gisan pakumaha. Nyimayang setra leungit kahormatanana dijamret nyatana ku si kalajenggi anu memang sarakah jeung jahat telanges teu boga rasa kamanusaan. Da memang kalajenggi mah lain manusia ngan ukur wujudna deket-deket jeung manusia. Da beungitna oge atuh kawasinga. Parandene kitu rasa tanggung jawab mah aya. Da ceuk manehna mah naon-naon anu geus dipilampah teh bener wajar. Atuh dina prak-prakanana kawas ka pamajikan we. Tunggal poe neangan kadaharan pakaian anu dibutuhkeun kabeh dicumponan. Sedengkeun nyimayang setra harita dina mangsa mimiti sadar kana kaayaan dirina ngajerit meratan langit ngoceak meratan mega. Sorana Buddha kaluareun eta guha nimbulkeun sora anu mata keung jeung geuman. Parandene kitu, cilik mah harita nimbulkeun sora anu mata keung teh. Bari jeung ngabijiekeun cimata getih ge saha anu arek nulungan. Kaayaan di jero guha deh, guhana dina lamping gunung batu. Lamping gunung batu anu ayana di Gunung Jayanti anu jauh kaditu kadieu. Atuh lapur najan hantem-hanteman jejeritan menta tulung ge eueuh anu ngawaro. Sedengkeun si kalajenggi ukur nyekik siri we sakapun ngupahan ngababaraha tena
Tapi tadi gugu ku Nyimayang Setra teh saboro we nu aya. Sekang, aing pulangkeun sia ka lemur. Aing bapak aing sia. Cek Nyimayang Setra bari kacarot nyiduhan kana beungeut Kalajenggi anu cumagug hareupeunana. Wet aduh. Arek naon make hayang wali kaya mulu. Apa di ge barang jeung kakang. Hayang naon anu geulih sok kali ngucapkeun. Deku waktan disayagikeun. Jadikan deui aing bukain. Ulah sina bunuh teu. Cek Nyimayang Setra bari musap sirahna nu karasa kasap karek jararadi teh beureun harogo jiga hulu hideung we ngadenge kitu atuh cakaka Kalajenggi harita. Nyaha make inget kana bu. Jamak sakitu makanya jauh bukan OBN kang mabogoh. Gelis kene teu make buku. Boro-boro kitu eueuh irungan ge gelis kene. Kalajenggi seserian kawas nu gelo cek Mayang Setra teh mah. Atuh mending ngadat harita Mayang Setra ngasa ambek jungnang tungret ka kenca ret ka katubreh aya itu. Nang we kojen kang we ngadeuketan karawak dicekel kudu aleuna, dijungjungkeun disakalikeun, tapi edas. Tapi berat teu ka bawah. Kalah ka adu regeng kumaha oge, kalah ka cangkeng we ngajenghang. Mayang Setra harita merikeun kacungar cengir, malangking bakat ku nyeri. Encan lalar amarah naret kana batu segede dulang, ojengkang aturek dipangku cenah. Karawak dicekal kudu aleun, barang dijujungkeun ukur usik saeutik eta batu teh. Cangkeng ngajenghak deui bae. Ret ka kenca, ret ka katuhu neangan barang anu bisa dipake pakarang keur ngaroga hala Kalajenggi. Tapi edas teu manggih lebah deui mah. Antukna gaburu ge ngarontok ka Kalajenggi. Habok-habok atuh harita nyabokan ku leungeun kenca katuhu. Tapi beuki tarik nyabokna kalakah beuki nyeri leungeun. Tungtungna mundur bari jeung lewak-lewe rek leweh. Kocak we ceurik jejeritan bari jeung lolongseran jiga budak leungiteun cocokan tina awahing ku jengkel teh. Nengjo Nyimayang Setra ceurik. Kalajenggi kerang kerung manehna ngahuleng jiga nu bingung. Mikir salila-lila, tapi utek mintul, teu mampu neguh jalan pikiran Mayang Setra. Kalah kitu nanya ka dirina. Age, nyaha bohong iya baje gitu. Apaan geus aya mojang bangsa manusia nu bogoheun kang aing. Tapi nyaha wujud aing anggar kene bae ieu terobah. Tapi ka iraha wujud aing kaya kieu. Nyayang sang aing Itu cek Kalajenggi. Manehna teu bisa mikir, ye Nyimayang Setra teh saenyana mah teu bogoheun. Da daek soteh cicing didinya, apan dipaksa. Horeng mana horeng Kalajenggi teh can nyaho naon ari cinta jeung asih teh. Samarukna sarua we jeung birahi, padahal birahi manapsu ciri dina welas asih anu sajati. Harita Nyimayang Setra tina ku tarik tadi kacerik tepikeun kalaslesan. Nu akhirna laswe kapaehan. Ngalempreh teu usik-usik. Ku Kalajenggi dipangku dipindahkeun kana tempat anu rada merenah. Sabot Nyimayang ngalempreh Kalajenggi bijil ti guha. Berasa tumpat. Les atuh ngiles teuing ka mana? Tina awahing ku tarik-tarik na lumpat. Lain lumpat salumpat-lumpatna, tapi lumpat make ilmu. Kocap ning kaum dangu. Harita urang kocapkeun heula di tempat sejen. Di hiji pilemburan terhayat harita ribut. Loba nu lapor ka sesepuh lembur. Itu ieu reang atuh ngaboy ngarumo majarkeun teh
Tengari pepoean cenah, poe baju leungit, poe calana leungit, samping jeung sajabana teh tengari. Anu laporan tepi kangaleut ka imah kokolot lemur. Nu jadi sesepuh lembur tenepikeun ka bareuheudeuun. Kaget nah anu leungit bet loba-loba teuing. Malah anu akhirna dina hiji poe mah eta sesepuh lembur teh kaleungitan atuh sajabat teh kitu. Lain pakaian wae anu leungit teh, tapi rupa-rupa kadaharan lusles leungit teh pupugu. Tebeda we kawas dipaling ku setan siluman. Mimitina timbul silih curiga jeung tatangga. Terus nuding ka batur. Salemurna nyangka aya bangsa leutikan cenah. Tukang cecaremed cecorokot, tapi nya kitu nyatana mah sararea kaleungitan. Kalawan aneh pisan tara aya lacakna naon, kulantaran ngerasa aneh akhirna sararea badami. Putusanana arek diintip ku sararea. Terus atuh diatur. Lalaki mah kabeh oge teu meunang aya di imah. Najan ti beurang, najan peuting ge kudu di luar. Malah kudu nyumput cenah berung atuh. Sararea lalaki hungkul neangan penyumputan masing-masing. Nyarempod dina buni teu nolis reungit anu napuk. Teu sieun ku naon-naon da eta hayang manggihan bangsat leleutikan tapi matak gemes mata keuheul. Ngocapkeun ieu carita dina hiji mangsa. Kabeneran harita teh wanci sareupna. Mata poe atuh karek busumurup lalai badot pasula bereng hiber pating kalayang nyamberan rametuk jeung reungit. Keur kitu ujug-ujug hiu we aya angin ngagelebu. Tatangkalan ting plano dekalakai rebeng haliberan ketebak angin. Tah, dina kaayaan kitu teh jeung jangelek we. Aya makhluk gede jeung luhur. Sepirna babalingbingan pating berehil, dadana buduan ukur dicawat leneng. Sarta mamawa iteuk ari beungeutna anu jiga singa pikagi lain. Matana gular giler estuning matak paur. Atuh puguh anu ngepung teh kalakat calangap sungutna bakat ku kasima. Boro-boro ning aya nu wani newak. Kalah ngagibri gue awakna teh sieun. Malah nu tadina geus sompral terek newak pangheulana cenah. Kalah nyumput beki buni, embung tembung bisi cilaka. Alah, coba dengin tuh. Itu patut eta. Nyahana naonan eta teh atuh. Manusia atau jurig teh. Cek hiji aki-aki harita teh. Milu ngintip atuh manusia atau jurig pajarkeun teh. Ngintip ari cicingna deukeut rungkun cau. Anu pernah dipipir imahna. Panon mureleng wek eta makhluk aneh teh. Nu teh alian iwati sikala jengge anu keur ngeder ka pakampungan. Neangan barang-barang anu dibutuhkeun ku Nyimayang Setra. Jigrah-jigrah kala jengge leumpang murup ka hiji imah. Reg atuh haripeun panto dapur, brek deku terus noong ka kolong. Nu boga imah mending ngagibrig nenjok kitu teh. Melangeun ka pamajikan bisi kumaha onam. Tapi teu bisa nulungan da teu wani jeung gelutna. Alah, kumaha kitu? Kumaha indung si teu tuh? Aduh, tutung tengok ka kolong alah, nyanyoy. Eta lalaki napok ngomong kalalaunan ka babaturanana ngaharewos. Tapi baturna henteu nemalan ukur colohok we bari jeung jantung maharatug tutunggulan. Ari kalajenggi nu diintip harita teh. Teu aya niat binasa, teu hayang ngaruksak jelema, dan niat oge ngan sakadar neangan pangabutuh keur ngabayuan Nyimayang Setra. Sabot kalajenggi keur depang-depang kitu garapak teh sada hayang ngagarapak dina paranje teh dipungahakeun. Teu pati sidik nganyaho-nyaho teh kalajenggi teh geus ngajingjing hayam jago sadua-dua jung nangtung terus lumpang ngagegag buru ka imah sejen. Gawena teh kitu tempat tempon yang palingeun. Ret nyoranggap manangkum cakak sekala jenggi teh seuri terus atuh ngadeukeutan kana ranggap. Ya,
kiriwil dijingjing leos ini teu dua klieu. Les ngiles di kebon laja. Tuluy mah balik we ka guha nu aya di Gunung Jayanti teh. Sedengkeun atuh urang lembur nu harita kaparangan nyaksian kena gerak-gerikna kalajenggi. Ngagorowok tarik wisan ka baturna ngabejaan. Yen bangsatna aya cenah. Atuh dodo nyalampurkeun terus ceritanya jeung pada baturna. Atuh ribut muru kebon laja bari jeung rame ting keuleuh ting jorowok ngajak ngepung eta bangsat. Pegat di kaler oi. Pegat di kaler ieu awas ulah lolos. Urang podaran lah. Kitu di antarana anu ngomong. Kawas nu sumuhun we aya kawantun. Dina prak-prakanana mah kabeh oge. Karek nanju wujudna ge geus ngawid-wid bulu punduk teh. Teu aya nu wani nyampurkeun kalakah soak. Prong atuh warga masyarakat harita lalumpatan ngepung kebon laja teu pugu-pugu. Nu cekena dipake ngaliwat cenah ku kalajenggi atawa ku makhluk. Berkakulon, berkakidul, kebon laja dikepung waktu buaya mangap terus disak-srakeun nu kaliwat, diteangan ku sararea. Tapi aneh, leungit kalajenggi teh teu aya tapak-tapakna acan. Anu tadi can kungsi manggihan naranyakeun ka nu nyaksian. Cek nu nyaksian sidik jelas cenah kadinya lumpatna teh. Jeung can lila deui mustahil lamun geus jauh. Karek dibieu cenah. Nya tungtung nama kaum dangu sadaya bubar dewe. Arasup ka imahna sewang-sewangan. Anu sakit kusakitu oge geus beak kapanasaran lantaran geuning geus sidik ayeuna mah. Yen badog bangsat eta lian iwati manusia, tapi lain manusia, tapi aya makhluk aneh anu datang jeung inditna teh teu pikahartieun. Isukna atuh kumpulan heula sakedeung. Yen eta kebon laja arek dibukbak terus atuh. Peuting satuluyna diintip deui kaparangan kalajenggi datang deui. Peuting satuluyna mah atuh maling domba sadua-dua. Ai mawana teh dikelek kawas mawa hayam. Ai lumpatna teh ka kebon sampeu. Barang disusul eueuh tapak-tapakna acan. Atuh saderea ngerasa bingung jeung heran. Isukna deui kebon samput dibabad kabeh supaya caang maksudna mah ulah dipake panyumputan siluman. Peuting sejena aya deui lumpat ka imah kosong. Las leungit isukna imah diruwag. Kitu jeung kitu we meunang sababaraha poe. Da eta we dina jero sabulan teh kebon-kebon bersih dibabad. Rungkun awi, rungkun cau, tatangkalan anu hieum, imah kosong jeung tempat-tempat anu saruni bersihan. Tapi edas kalajenggi mah ngeureuyeun we teu kapanggih. Nya tungtungna nyokot jalan sejen warga masyarakat teh. Terus nepungan ka kokolot anu ngarti anu bisa kana elmuning kajinan jeung alam setan. Terus diakalan kudu bisa. Nya berkah tuluyna mah teu aya nanaon deui. Ngan di hiji lembur kabejakeun aya parawan leungit cenah. Teu aya balik ka imah. Oreng simanaha oreng kaum dangu eta teh indung bapana Nyi Mayang Setra. Soma inung nama teuing saha. Kalengitan anakna samban geus ampir 3 bulan teu balik-balik. Disangka mah palid we ku ombak basisir laut kidul. Dumeta dina dititah tapak didinya. Atuh terus diterangan tapi hasilna nihil ngegel curug. Kasubri para wargi. Can urang tunda heula kayaan di pelemburan. Urang marikan katukan nyaritakeun deui kayaan di guha nyut khususna Nyi Mayang Setra. Nu kiwari geus aya di jero guha diingu ku kalajenggi
nubogoheun pisan ka manehna. Nyimayang Setra kacida sedihna, ngarasa kasiksa aya di duha teh. Kungsi manehna atuh nyoba-nyoba arek kabur. Dina mangsa kalajengikeun usaha, tapi kacida kagetna lantaran di guha sagala aya. Pakaian tebikeun kanumpuk, rupa-rupa malah pakaian laki ge numpuk. Da meureunan kalajenggi teh teu bisaeun milih mana pakaian awewe, mana pakaian lalaki, pokona mah pakaian we. Paparabotan ka katel-katel, segala aya dulang seen boboh jeung nyiru, angel samak jeung sapuratina we. Malah make deur aya hayam jago domba jeung ucing. Ciga nama mawa ucing teh salah disangkana kelenci meureun. Atuh puguh di jero imah teh beuki heureun. Mana bau tai hayam, hapeuk jeung bau tai domba. Gusti, ya teh aya di mana atuh aing teh nya? Nah karena naon atuh ngagadag sagala rupa aya. Barina oge aing mah ieu teh butuh kudu kitu patut. Dah yang oge balik aing ka imah. Ingat ka emak jeung bapak. Kitu ceuk Nyimayang Setra. Berjeng terus lempang muru. Cahaya anu tembong ti lawang guha. Ari gok lenyap hatena lumenyap. Horeng si mana horeng. Dihandap jungkrang kaluhur gawir meninang tawing. Ret deui kahanap batu menikeun kataringgul. Sarareukeut jeung geuman. Lakatai berak Nyimayang Setra ngarumpuyuk. Leuleus denjo kaayaan kitu teh. Lantaran rek bisa keluar kumaha atuh da puguh guha teh ayana dina gawir anu dongkawing. Tanding batu anu sareukit. Ma bapak, abdi tulungan. Ceuk Nyimayang Setra. Ayeuna mah inget ka indung bapa, tapi taya gunana lantaran naon? Lantaran geus aya dina hiji tempat anu hara-haraeun. Lamun seug maksa balik matak cilaka we. Da gawirna es ninglung kawing. Eueuh sakalieun keur muntang-muntang acan atawa nincak. Nya nu akhirna mah Nyimayang teh diuk we dina batu. Nyarane bangun lungse panon melong kapentasieun belah ditu. Leuweung meuning ngadingding tatangkalan gede jeung luhur. Tangkal kiara geus jarangotan. Sabut keur kitu kalayang ciok aya nu datang. Horeng kala jenggi tas usaha meureun dadakuna mah. Dina leungeun katuhu aya bungkusan leutik cakaka kala jenggi. Wah, gue bang modenya teh yeuh keur ngadap-ngadap kakang datang. Aya ku satia ieu mah ieu nulis urang kajamor. Ceuk bela jenggi bari jeung nuntun Nyimayang Setra. Atuh teu bisa walakaya Nyimayang teh. Kapaksa nurut deui bae ka kalajenggi. Asup ka jero guha ate sedih meuni asa diwawajet, pikir juot asa ruwet. Gelis, dan si kakang tas usaha bisi hayang nu aneh-aneh ku kakang dikirim ya. Ceuk kalajenggi terus diuk atuh sarta muka bungkusan song dibikeun ka Nyimayang Setra. Ari direret lauk kata geus bau atuh bugue. Nyimayang Setra teh beude ngajenghok. Nya atuh amakau kadita. Dasar setan durin sia. Menika teu kira-kira sia ka aing teh. Piraku si aing teh kudu ujung nangtung lauk kudu ngahakana lauk atah. Aing mah lain sero sia. Lain kutuk. Pokna bari jeung nangtung hiuk jeprot atuh. Najong bungkusan lauk atah anu ditatanggeuykeun ku kalajenggi. Atuh puguh we kalajenggi mun colok. Sajongjongan mah ngahulang we bakat ku aneh meureun. Nah, Nyimayang Setra tebet kitu dihaat-aat dipangmawakeun kadaharan, jauh-jauh dibawa dibungkus dialus-alus. Dah hayang ngirim kana jadi pamajikan dadakuna mah ari pek dek laka ditampik bari jeung dicarekan. Ge, nya hayang nangong aduh, Nyai Gelis, pokna leuleuy. Aing mah ieu hayang balik ka lemur, lain hayang nu kitu patut. Hayang dianterkeun ka lemur, jajabkeun, pulangkeun. Moal aya. Moal dianterkeun ka Jamber.
Ya mun nyai geus bener-bener mika heman mikanya akang. Saja akang geus balik jenis deui sakumaha biasa ngrrrr. Teu suni najis teuing, sahan we karesep ka makhluk jiga anjeun. Jiga kerud amit-amit. Sudi aing mah, sudi. Tuh. Cek Mayang Setra nyebut sudi beri kacerot ngiduh terus malih gebluk nyuuh kana batu. Terus ngagukuk cerik dina awah hingku sedih. Gitu kaum dangu kaayaan Nyi Mayang Setra nu aya di guha Kalajenggi. Hayang balik teu bisa, kabur teu mampu. Kalajenggi keukeuh we ngerem Nyi Mayang. Anu dianggapna geus jadi pamajikan. Mangsa terus teu karasa nyerelek. Beurang deui peuting deui gunta-gantina poe teh teu aya reureuhna. Teu karasa geus 5 bulan weh aya di guha teh. Nyi Mayang Setra meni geus begeng balas ceurik balilihan inget ka indung jeung bapa sedih kudu aku tilu. Nya kocap ning ieu carita dina hiji mangsa. Sabadana ceurik balilihan reup sare kalawan Tibra. Malahan mangimpi tepung jeung Nyi Mayang Sagara anu putri laut teh anu kungsi ngadatangan ka manehna. Dina mangsa di sisi basisir palabuhan Ratu teh. Dina impian teh Nyi Mayang Sagara mamagahan ka Nyi Mayang Setra. Mayang, ulah sedih, ulah nalangsa. Angguran masing sabar jeung tawakal. Sing tumamprak kana kadar. Tenangkeun hate anjeun Mayang, tiiskeun pikir. Gunakeun akal jeung pikiran, gunakeun uteuk. Prak geraprak teangan akal, kumaha carana supaya bisa bijil ti eta tempat. Omat ulah arah subaha. Da ku arah subaha mah moal guna. Pek pikiran sing lantip. Gunakeun rasa jeung perasaan. Da maneh teh boga akal jeung boga pikir. Kitu cek Nyi Mayang Sagara dina impianana. Nyi Mayang harita teh atuh Nyi Mayang Setra sadar pikiran yen dirina atuh kapikir ku manehna yen dirina moal guna ngaguku nafsu moal anggeus-anggeus ku aral subaha. Tapi kudu mikir ngagunakeun akal jeung tareka. Korejat Nyi Mayang hudang panon buring khas awak asa panas sirah lieur geg atuh diu. Red kakenca red kakatu breh Kalajenggi ngagoler bina tempatna ngabugiga kawas muning kabiri. Segor kerek meni sesegor mata keung jeung geueuman. Kawan tu di jero guha Nyi Mayang Setra ingat kana impian ngahuleng sakedeung. Lila-kulila unggut-unggutan sarta poh ngomong sorangan. Nya, aing teh balat ka bina-bina. Pan aing teh boga akal jeung pikiran. Nah naon? Nah atuh balat teh meni beakeun teuing ku sorangan. Tapi kumaha atuh carana ieu? Nyi Mayang harita teh terus ngahuleng deui. Meres uteukna neangan akal kumaha carana supaya laukna beunang caina herang. Hayang keluar ti eta guha bari jeung teu matak cilaka kana dirina. Nya ti harita mah Nyi Mayang Setra terus mikir. Naneda kanu kawasa menta piduana tinu jadi indung jeung bapa. Hatena rada tegar meusan ayeuna mah. Tumamprak kana kadar bari jeung tetep ikhtiar neangan akal. Kituna teh bari jeung telat-telat nitenan gerak dari Kalajenggi. Boh rengkak paripolahna boh omonganana tetela. Ditelak-telak teh belegum teh boga pikiran nya ieu pisan anu ngailhaman ka Nyi Mayang Setra teh. Pok ngomong leleh teu nembongkeun sikep anu cua
ya jauheun ngewa. Kakang kalajengi. Aya naon euy? Aya naon? Ceuk kalajenggi muni atoh lantaran saumur-umur panggih kakara harita ngadenge kecap kakang ti Nyi Mayang. Atuh sakitu leuleuna deui matak dedengeun. Tia kakang, kuring teh barang penting hantam mikir bulan-bulan di lana ngasah perasaan jeung patekadan. Karek ayeuna kaharti, karek ayeuna karasa horeng kuring teh loba dosa jeung kasalahan. Utamina pisan mah ka diri kakang anu geus haat mikanyaah ka diri kuring. Buktina tuh numpuk segala aya kaperluan kuring dicumponan. Eta teh hiji ciri yen kakang teh tansah mikanyaah ka kuring. Banjing gemengan Nyai jelis dahu pisan si kakang teh nyaah pisan ka diri Nyai. Nyaha acun acun, nyaha atuh karek atarim ayun. Aman kibaret oge kakang teh nyaah duduh. Asyik kanu nolis, nyaah nyage kanu lenjang. Wah, ya ayeuna bisi Nyai aya kahayang hung. Ku kakang rek dicumpona pokpek prak geura omongkeun. Hayang naon dolis? Supaya puguhnya nganyana ulah matak capek gawe cakapak. Hampura aja si kakang teh can apal kanya kahayang Nyai. Kadenge kitu ti kalajenggi plong hati Nyi Mayang setra ngemplong. Karek harita atuh kaharti ayeuna mah horeng si mana horeng uluh geuningan hati kalajenggi teh. Babari pisan ngadarikeunana ari make akal mah. Kakang, nuhun ari kitu mah kieu kakang. Kuring teh kuwaas hayang dahar jeung anu ngeunah, hayang dahar liwat, lalabda teh ngadadak naruk, hayang ngalaku sorangan, tak kitu kakang. Daun ai liwat kenok. Kalajenggi kerung teu ngarti meureun aya liwat-liwat kitu mah. Beas nu diasakan dina penil, mimitina mah di kulu baheula, tuluy diganggang dina ruhak nuruhai, diantep tepikeun ka asak tah. Eta liwat ngaranna. Mun parang aya nikmat beunang kakang. Komo daharna atuh jeung samel goang make surawung, lalabna pucuk sintro ngadadak ngetik atawa jeung pucuk tespong. Tah hayang kitu kakang. Cag para pemirsa, ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kapayuna dina baregian anu ka-42 urang sami-sami bandungan deui nya. Hatur nuhun kumarupi perhatosanna wijeng kantung kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.